Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patapang dangu di tiasa sasarangan di sok sareng di Jomantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana sangsara batin mitra-mitra mohon. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana siri budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumantara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan diharepkeun siang sinarongina atuh kana di Jutiramang galingging panas diri surang didoakeun we ku sadayana mudah-mudahan anu Jutiramang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu sadayana anu teu can subscribe mangga di-subscribe heula, anu teu can like mangga di-like heula, di-sharekeun ka media sosial anu bade ngaktifkeun sapertegna oge mangga kan aktifkeun sapertegna anu bade ngiring gabung kana channelna Lonok Salto oge mangga kantun klik gabung mitra-mitra mohon supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masih hiburan-hiburan anu langkung sadia kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitra mohon. Para mitra kaum dangu sadayana sapadotnya kolong tinggal waktos panginten mitra-mitra mohon hapunten dongengna di-upload heula mitra-mitra mohon mari gaukokna aya kaperdiogian mitra-mitra mah bare angkat jadi di-upload heula we gitu dongengna mitra-mitra mohon. Gitu. Sepertinya kalau tinggal waktu semangat orang dilajengkan we kana dongeng Sundana wilujeng dangukeun wilujeng manco din HP-na sewang-sewangan mitra-mitra mohon. Para mitra kaum dangu sadayana. Ibu Sumarni anu tang we anu cikeneh kakarap pisan ditinggalkeun kudu jadi mantan salakina. Anu cikeneh pisan tos diceraikeun mitra-mitra. Ibu Sumarni sanggeus tuluy mobil teu katingali deui dina belokan anu bengkol. Teu kawawa tang teu nahan kasedih kapeurih hatena tang teu mitra-mitra. Bu Sumarni anu langsung lumpat ka jero imah dina waktu ayeuna tang teu mitra. Anu brug tang teu we. Ibu Sumarni anu nangkuban dina luhur kasur kasebutkeun mitra-mitra nyaeta di kamarna. Anu ceurik ngagukuk dina waktu ayeuna tang teu mitra. Bener-bener Ibu Sumarni anu kaduhung sagede gunung hanyakal tang teu we mitra-mitra taya hinggana. Tapi da bas geus kumaha nasi anu geus tang teu jadi bubur dina waktu ayeuna geus teu bisa diulang kembali. Salakina untung tang teu mitra henteu mawa manehna ka meja hijo kasebutkeunana diadukeun ka kepolisian lantaran Ibu Sumarni anu geus ngalakukeun hal pidana kasebutkeun mitra. Anu jadi anu penyiksaan kana jadi tang teu nyatana anak terena hianat ka dirina jeung lain sajabana samalah tang teu mitra anu ngajual anu jadi anakna lamun temah anakna teu salamet geus jelas we. Ibu Sumarni bener-bener dina waktu ayeuna tang teu mitra anu sedih bener-bener sedih kalengitan anu jadi salaki anu mana tang teu manehna anu hirup kurang leuwih tang teu mitra kurang leuwih aya kana 12 tahun jeung nu jadi salakina atawa tang teu mitra
lain 12 tahun lah kasebutkeunana. Nya sekitaran anu geus lila lah kasebutkeunana. Kulantaran ulah manehanana dina waktu ayeuna. Akhirna ieu tangtuna hukuman teu jadi salakina ka dirina. Anu kudu nyeraikeun. Sedangkan Linda ningali indungna dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra anu geek diuk sisi ranjang kasebutkeunana ngusapan kana tong nu jadi indung. Mah. Entos mah. Urang kudu bersyukur untung urang tangtuna teh dibawa ke pengadilan. Indungna nu cengkat dina waktu tangtuna gabrug ge ka Linda tangtuna mitra-mitra. Linda. Urang ayeuna teh mimiti ayeuna tangtuna kudu ngajalankeun hirup baru. Urang manfaatkeun hidup urang. Kitu tangtuna cik jadi indungna. Indungna dina waktu ayeuna tangtuna ngusapan ngagabrug tangtuna ka Linda. Manehna dina waktu ayeuna geus bener-bener anu tangtuna insaf itu mitra. Anu ngajak anu jadi anakna supaya tangtuna hirup anu bener. Supaya tangtuna mitra-mitra dirina ngabakti. Kanu mah suci kasebutkeunna mitra-mitra. Sasiereun sabeunyereun. Diajar tinu jadi tangtuna nyata bapa angkatna jeung jadi indung angkatna. Mang Bisri oge tangtuna nyata si Amu dina waktu ayeuna. Kabeneran Mang Bisri oge tangtuna kokolot temur, mangrupakeun nyatana ustad kampung ge di dinya kasebutkeun di Cikalapa Beureum. Di dinya harita tangtuna nyatana kahirupan manahanana. Bener-bener anu tangtuna berubah total mitra-mitra. Nu biasa tara make kerudung aya mah make kerudung boh Linda tangtuna mitra-mitra nya kitu di nya nu jadi indungna. Dirina bener-bener kayungyun keur urang lemur mah. Sabab salaki na ge tangtuna nyeraikeun teu ngomong nanaon sugan ngomongkeun lamun dirina teh salingkuh atawa naonna. Salaki na ge tangtuna mitra-mitra mantan kasebutkeun nya Pak Purnomo. Anu teh sampai hati pikeun ngancurkeun reputasi manehanana. Kat tidak bisa bersyukurna tangtuna nyatana keur maranehana maduaan di waktu ayeuna. Warga dirinya tetap ningali dirina teh bersih. Masalah perceraian tangtuna we hal biasa dilakukeun ku manusia. Anu tangtuna we teu saideologi antara salaki jeung pamajikan. Kitulah ceuk pendapat urang dinya. Ibu Sumarni jeung Linda tangtuna mitra bela-bela nutup warung demi tangtuna nyata ka masjid. Lamun tangtuna indungna init ka masjid pasti Linda tangtuna nyatana jeung Sumarni anu tangtuna diangkap anak. Anu milu ka masjid. Sedengkeun ayeuna tangtuna mitra-mitra ayeuna tangtuna mitra-mitra nyaetana Pak Purnomo. Pak Purnomo anu tangtuna we keur di jalan dina waktu ayeuna nu antukna nepi oge ka salah sahiji hotel anu aya di Tasikmalaya. Singkatna carita manehna tangtuna mitra-mitra teu loba carita anu langsung we nginep sapeuting di hotel eta isukna init ka Berengbang nyaeta ka Bandung keur mah tangtuna we manehna mah jalma sibuk kasebutkeunana. Teu bisa tangtuna kalayang-kalayang sanajan tangtuna marupakeun bos tapi tetep we anu dijaga dina sagala rupana. Henteu sabebas tangtuna naon anu kahayang manehna tangtuna we anu leumpah. Make aturan-aturan sorangan kasebutan disiplin intina mah tangtuna mitra-mitra. Di perjalanan tangtuna mitra-mitra Pak Purnomo anu teu loba omong nepi oge tangtuna nyaetana ka Bandung. Di Bandung istirahat menang sapoe tangtuna mitra-mitra Pak Purnomo oge tangtuna langsung we isukna ke kantor. Sedangkeun anakna oge tangtuna dina waktu ayeuna Aminah anu langsung we kuliah kasebutkeunana mitra-mitra isukanana. Di tempat kuliah tangtuna papanggih jeung bebende marupakeun nyaetana Deandra mitra-mitra. Aminah nu nanya ka Deandra dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra. Deandra? Kumaha Aminah? Tos sarapan teh acan. Ya terakang teh acan tuh ge. Mun teh acan sarapan nu ka kantin teh yeuh. Kalarasan Aminah oge teh acan sarapan dah. Papa tadi anjing kene tos angkat.
Yang papa tadi teh jelasan naon? Ente sih, tapi aya nu bade dicarioskeun ku papa ka Deandra, ka Akang. Emang naon cenah? Nya Kang ke satosna kuliah ada orang ka mika ditu. Oh, naonnya akang deg-degan duh. Eta sih kan mau gada sanaon. Cek ari tatang teu Aminah bari imutkeun gede nyu. Sadegan Deandra tang teu mita nyepengan leungeun Aminah. Bisa terusna duana tang teu leumpang dina waktu Aminah nu digandeng tang teu ku Deandra. Geus pada apal lamun Deandra tang teu mita di kampus anu mangrupakeun nya teh kabogohna Aminah kasebutna mita. Sanggeus nepi tang teu ka kantin Deandra tang teu nya teh anu dalalahar we jeung Aminah kasebutkeunana. Aminah anu tang teu geus beres dahar asup ka kelas. Nya kitu di tang teu nya teh Deandra oge sarua anu memang asup ke kelas lantaran tang teu kampus oge tang teu kelas mitra sarua Deandra sajurusan lah kasebutkeun mitra. Sanggeus beres kuliah tang teu mitra Aminah anu tang teu ngajak ka Deandra lantaran Aminah anu sarua tang teu mobil dina waktu ayeuna. Deandra oge tang teu mobil jadi tang teu dua mobil anu ngareut init ninggalkeun eta pitempatan kaluar ti kampus tang teu mitra. Dua mobil mewah tang teu ngabelesat ini tinggalkeun eta tempatan mantak iri kerja lama tang teu mitra. Sedengkeun tang teu mitra di imahna Deandra. Di imahna Deandra dina waktuna katingali inungna Deandra anu ngahulang miraga menang tang teu mitra. Imudungna Deandra nya eta Ibu Tohirah. Ibu Tohirah bener-bener dina waktu anu terus-terusan digelemut tantar kudu jadi bapak kudu jadi salakina digeleneng tina perkara tang teu mitra ngajodokeun nya eta Ajijah ka Deandra tapi nu aya tang teu Deandra kalah ngabangkang malah tang teu we anu wani mawa awewe ayeuna mah ka imah taya lian nya teh Aminah anu dibawa pernah tang teu papanggih nya teh ka imahna Ibu Tohirah. Ibu Tohirah anu ngahulang tang teu mitra di dapur di ruang makan kasebutkeun mitra. Sedengkeun tang teu si bibi anu ningali dina waktu ayeuna anu nyampeurkeun. Bu atuh bade ngaleut naon atuh? Bi diuk di dieu geura. Ai teh cek Bu Tohirah. Si bibi tang teu dina waktu geek diuk tang teu mitra nya hareupan anu jadi dununganana. Oh, aya pikir senaon kitu Ibu? Ih. Satekir abi teh keur karasep goge bi. Ya, perkara salku naon atuh? Perkara Deandra. Pamarikan bibi kumaha cik perkara Deandra? Ya Allah, ting aduh bibi mah naroskeun ka bibi atuh terang kumaha atuh pamarikan bibi mah. Eta kamari adi dendeng Deandra teh ieu nyanak istri manis sakitu geulisna kitu saha eta teh? Ai teh Ibu Tohirah jol-jol tang teu ngadenge teh geulis, jol-jol ngadenge teh geulis mita-mita dulurna manehna tang teu adina lanceukna oge kabeh nyebutkeun geulis jeung bager. Nah ari ka Ajijah pilihan manehna tang teu eueuh hiji ge tang teu nyebutkeun geulis. Eueuh hiji ge nyebut bager, samalah tang teu nyeukseukkan Ajijah nu tang teu kurang sopan. Anu teu boga tata krama kitu pagaweana teh. Emang coba pamarikan bibi eta kumaha kitu bi? Maksudna kumaha kitu Ibu? Nya anu dibawa ku Deandra teh kamari kumaha kitu cek bibi? Nya ari cek bibi mah ya Allah mereka yung-yungna karanan jabi sopan tata krama ka bibi oge kasasaha kitu kasebatkeunana. Da biasa tang teu we eta mah sanes dijieun-jieun lah kasebatkeunna tata krama sae teh kitu teh. Sanes dijieun-jieun da memang kitu nyana pangintenan. Saha teh namina teh urang mana? Ari manehna teh urang Batu Nunggal si bi. Urang Batu mah maksana teh komplek elit di Batu Nunggal. Eta puge. Bi. Ari cek bibi. Ajijah kumaha bi? Coba dengan bibi Ajijah na kumaha? Ya Allah. Ari bibi mah pami kedah milih gitu, pami kedah milih ieu mah. Tapi da terang adi jodoh mah pangintenan sanes milik mana sanes milik jalmi pangintenan maksana teh nyatana
Ai jodoh mah tangtara nu nentukeun tangtara Allah, tangtara manusia mendaku sakadar mika hoyong hungkul pada sareng usaha pangintenan kitu ibunya. Nya Bi, ari saur bibi mah nya ieu cek pamadegan bibi we kitu tapi da punten pisan. Ari bibi mah conokan rek nu kamari teteh. Maksudna Aminah. Oh Aminah na Aminah. Nya Aminah si Aminah teh ngaranna teh. Ari bibi kan apa beureunan. Mun tangtara nyantana abi nyantana ngajodokeun teh si Ajijah ka Deandra. Dina naon Bi? Deandra Ajijah kan jalma-jalma anak jalma beunghar. Memangna non Aminah teh jalma jalmi beunghar kitu. Saur bibi mah da yakin pami non Aminah jalmi beunghar dah. Emang katinggalina kumaha Bi? Kahiji tangtara katinggal di dina anggoanana, kasopatanana, terus oge tangtara dina barang-barangna. Kapan eta kamari nu nganggo mobil teh nganggo mobil non Aminah. Hah? Emang nganggo mobil Aminah kitu? Sumuhun. Kamari teh nganggo mobil non Aminah nu warna beureum teh teteh. Sama teu ningali Bi. Mobil ieu menikot mobil mewah eta mah langkung mewah teu batan anu si Aden puguh oge mobilna teh. Bibi ningali kieu da bibi teu ngartos kana mobil tapi ai katinggal di sae mah nya sae we eta mobil teh langkung sae pokona mah naon nya merekna teh da aya gambar kudaan pokona mah pintuna teh warna beureum. Ngan aneh jokna teh da dua eta mah. Maksudna teh nya henteu aya jok opat gitu kan aya nu si Aden mah jokna teh opat gitu. Ieu mah dua sedan teh meuni jeung mukana oge kaluhur pantona teh. Emang laras Bi? Bibi ningali pisan kieu ngan bibi teh tangtarna ngan pedah rada tebi teu katinggalin ku anjeunna oge kitu. Da anjeunna kan sakedap kan di dieuna teh kamari teh. Da saurna kur ngintunkeun hungkul buku saurna mah ka Aden. Oh, jadi lain dibawa ku Deandra. Henteu teu dicara ku Deandra, ka dina teh anjeun nyalira sakedap lah. Pokona mah ngobrol-ngobrol sareng si Aden, nu stresna nyanyiana euih deui. Tapi sareng bapa mah nya ngobrol anjeunna teh sakedap da. Bibi gen teu sempat bade naon namina teh? Nya bade nyuguhan tos teu aya. Ari ibu ka mana tuh kamari teh? Nya tan Bi puguh ge kesel. Abi kan kamari teh kaluar, nguping abi oge teu kaluar. Leuh teuing. Cari sur bibi mah kitunya imah pamadegan bibi kitunya pamenak bibi. Ari bibi mah nya condong kanu kamari sih. Mohon pami nya Ajijah oge kasebatkeun nya geulis tapi da asa kirang payus sareng kirang pas lah sareng si Aden mah. Tapi pami sareng nu kamari mah si Aden kasep itu oge geulis payu pisan pokona mah. Harita tangtara mitra Ibu Thohirah anu ngahulang miraga menang tangtara mitra hatena deg-degan keranan. Manehna hayang nyaho sabenerna saha atuh tangtara Aminah teh mitra. Dirina anu geus ngajastis dirina tangtara anu geus nyela ka Aminah, bari jeung teu apa saha sabenerna Aminah. Nyantos atuh Bi kitu mah. Bade sarapan naon atuh ayeuna? Henteu Bi. Papana Deandra kan geus mangkat ongko deui. Har, tos mangkat ngejing. Nah kitu Bi kegeleneng boga oge. Maksana gegeleneng kumaha? Ya rupa-rupa we. Hai tatang tara cek Boy Thohiro. Anu kesel kana jadi salakina pada nyarekan tangtara mitra. Jarekan wae saban poe teh nyarekan we tangtara kamanehanan mata lieur kana sirana tangtara Boy Thohiro. Katingali ieu meureunana ka kuping. Pami bapa terus menikot bosan kerahanan. Mohon da beureutan atuh deui ibuna pangintenan, bating bareng panginten bapa mah condongna ka ditu sugan mah. Emang bener Bi. Atuh kumaha tuh ibu? Telusur we atuh tingali pamita ieu mah pamita can terang mah da di batu nunggalnya sahara mana pengen terang. Terang sih ayeuna mana mah sahanya teu apal. Eta atuh depan pangintenan gaduh nomor teleponan henteu. Duka atuh henteu aya abi mah. Duka pami di kamarna ayeuna kalarsan
Ayeuna aya di itu di naon namina teh si Diandra teh aya kan ke kampus ayeuna. Nya cobi we teh tinggalian bili di kamar teh aya nu kamar nomor-nomor teh nya nya binya. Hari tatang tara mitra Ibu Tohirah nu cering hak nakaranan nu saterusna Ibu Tohirah tang tara mitra nu cengkat dig ini tang tara mitra senengkeun si bibi tang tara kutiba gogoda gawe ningali tang tara sikep anu jadi dunungan anak geus kolot tang tara mitra nya umur kepala opat we lah tang tara mitra umur kepala opat tapi tang tungan dina teh ayeuna nanteh ngaranna teh tapi kalakuan si gebrak leutik kasebutkeun mitra sedangkan Ibu Tohirah nu asup tang tara di waktu ka kamar Deandra nu tara dikunci tang tara mitra malah cenderung tang tara dibukakeun kamar teh tang tara supaya tang tara asup angin ka jero ka mitra harita jepret lampu dihurungkeun tang tara mitra kamar Deandra nu katingali rapi nakaranan tang tara sanajang budak lalaki gede nu gambar-gambar anu tertata di dinya mitra harita gek diuk tang tara mitra dina kursi terus bukakeun laci meja Ibu tang tara Tohiroh anu ningalian tang tara saban lembaran-lembaran kertas dina teh mitra barang ditingali tang tara mitra aya hiji ngaran anu ngarannya eta Nabi Aci. Bi Aci saha si Bi Aci nya? Bi Aci. Ieu nomor saha Bi Aci? Di jalan. Oh iya gitu. Bi Aci pembantu Aminah. Oh, iya pembantu Aminah. Cobaan ku aing ditelepon harita tang tara mitra nu saterusna Ibu Tohiroh anu langsung we tang tara mitra muka HP-na nomor harita diasupkeun dina teh harita nu saterusna kirining harita HP anu tang tara mengirining disada mitra nut berdering. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sareng sahanya. Ieu teh laras pembantuna Aminah. Oh, mohon. Ieu sareng sahanya. Ieu teh ibuna Deandra. Oh, ibuna Deandra. Oh, ibuna Deandra. Mohon. Keke. Aya pikir sanaon Ibu? Bade naroskeun pug oge. Ari tapi bibi teu keng nyarios ka sasaha nya binya. Teu keng nyarios ka Deandra, teu keng nyarios ka sasaha we pokona mah ka Aminah oge teu nyarios. Oh, mohon. Ari ieu teh di jalan mana, Bu? Di Mumina teh. Oh, maksudna balik ka dieu. Mohon, tapi yang kejutan gitu, tapi teu keng nyarios ka sasaha nya. Oh, mohon mangga. Ari meunahkan nomor abdi di mana? Kalarasan di kamar Deandra. Oh, gitu. Mohon atuh mangga. Ieu teh di jalan tapi di komplek Batu Nunggal. Oh, di komplek Batu Nunggal Bandung. Mohon. Pokona mah taroskeun we di komplek di Satpam keterangan kana minat tang tos nya Pak Purnomo. Pak Purnomo saha Bu? Ai Pak Purnomo teh nyata dedungan abdi, ibu bapak teh ramana neng non Aminah. Anjeunna teh mangrupakeun nyatana mangrupikeun konglomerat sukses. Nyeuna teh anu pabrikna perusahaan ge di mana-mana anjeunna teh di luar negeri ge aya. Hah? Anu laras Bu? Abi? Mohon. Bibi pantas lami di dia. Aduh, pami bibi mah parantos lami di dia teh Aminah orok lahir oge tos di dieu kantorna ibuna Aminah mah parantos maot ayeuna teh. Sawaktos Aminah nanjodo alit keneh lah kasebatkeunana. Oh. Aminah teh janten tos teu gaduh ibu. Mantap gitu.
Lain naon di dia mah pun lauk mah hayu ai hayam mah tarah. Para mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus nelepon tang tura mitra-mitra Ibu Tohiroh ngahulang miraga menang dina waktu hatena deg-degan keranan. Dirina anu geus nyapirakeun tang tura nyata ka Aminah. Dirina bener-bener dina waktu ayeuna anu asa kabobodo. Artina lain kabobodo tang tura asa ditipu ku Aminah. Tapi tang tura karena katanya hawan manehanana anu kurang taliti. Ajijah nu dianggap tang tura mitra-mitra pengusaha. Manehna dina waktu tang tura mitra-mitra bener-bener lamun ngadenge tang tura Purnomo. Manehna bener-bener nu apal sahari Purnomo. Ibu Tohiroh tang tura nu ngahulang bari ngerungkeun halisna. Maksudna Pak Purnomo konglomerat. Aing kudu ningali dina Google. Kitu tang tura cek Bu Tohirah. Nu saterusna Ibu Tohirah tang tura mitra nu muka Google na tak. Ngaran Purnomo mangrupakeun salah sahiji konglomerat. Anu tang tura keluar jeung keluargana termasuk nama Aminah Amiranda kasebutkeun mitra-mitra. Anu memang aya dirinya gebeg. Ibu Tohirah benar-benar bengong dina waktu tang tura mitra-mitra. Pak Purnomo mangrupakeun bener we salah sahiji tang tura nyatana pengusaha sukses anu aya di Indonesia. Termasuk 10 tang tura nyatana 10 besar tang tura kelompok naga mitra-mitra. Hardina jalma anu memang kapasitas tinggi tur boga kekayaan anu tang tura we nyatana masuk ke 10 besar tang tura mitra-mitra di terkaya di Indonesia. Ibu Tohiroh tang tura bengong dina waktu tang tura malohok bengong tang tura mitra-mitra. Nu saterusna Ibu Tohiroh tang tura mitra-mitra anu nelpon nyatana ka anu jadi anakna Deandra. Kabeneran Deandra tang tura dina waktu anu keur aya di nonton keur aya di kampus kasebutkeun mitra-mitra. Anu tos beres makan tang tura mitra-mitra Deandra teh nyatana jeung Aminah. Deandra barang tang tura we ngadenge HP nu berdering dina celanana anu guragir we harita ngangkat celana atrapi ngangkat telepon. Halo, assalamualaikum mah. Naon mah? Dandra Dandra ari kamu kamari ka ditu ka rumah teh maksudna teh Aminah kamari teh kabawa kamu ka rumah kan? Aminah ka rumah. Emang maksudna naon kitu mah? Deandra nu kerung. Nya mama kamari kan teh sempet nyamperkeun ka Aminah tapi irare ka rumah deui. Mah, mama kunaon sih? Maksud kamu kunaon? Mama kok tiba-tiba ngomongkeun Aminah? Naon jeung mama? Emang naon kitu jeung mama? Naon jeung mama mah? Ya nanyakeun kitu hungkul Aminah kamari ka rumah. Tapi mama tang teu papanggih. Da, nya maksudna kunaon kabahas eta kitu kasebutkeunana. Kan tara-tara ge mama tang teu kabahas eta. Lamun ngomongkeun Aminah tang teu mama amak-amakan. Dandra. Mama amak-amakan teh nguji. Nah Aminah tang teu anu kuat mentalna tang teu diamak ku mama, tahu kumaha? Teu ngarti mama. Dandra mah kan omongan mama. Kamu masih kena bolohon tang teu can paham can ngarti tang teu kan omongan mama. Besok nanti rupa aneh-aneh. Mama ayeuna tang teu anu geus baikan tang teu ka Aminah. Antara ningali Aminah ge tang teu anu naon ku mama diintip-intip tang teu Aminah ge bener bageur kasebutkeunana. Aja mama mah tang teu anu ketus anu kesel ka Aminah pura-pura padahal maneh teh kudu ngarti. Pura-pura. Perasaan mama teu pura-pura ka Aminah nu tang teu geus kudu ngomong naon?
Nasuk naon teh riweuh maneh mah. Aya naon teh? Pokona bawa Aminah ka imah. Mamah yang ngobrol jeung Aminah. Halo mah? Mah, halo. Ari tatang tan inung nagurage nutup telepon mitra. Diandra nu puyeng sirana tang mitra barang ngadenge tang omongan jadi inung kawas kitu. Diandra nu eureun hari tatang mitra ditutup ku Aminah. Dina hatena Diandra ngarasa aneh. Aneh. Mama kok tiba-tiba baik ka Diandra, baik ka Aminah. Bageur ka Aminah aya naon sabenerna? Teu ngarti aing mah. Kitu tang mitra cek Diandra. Anu ngarasa bingung, ngarasa heran keranan, aya naon sabana tang ternyata jeung Aminah. Jeung indung manehanana sehingga tiba-tiba indung natang mitra anu bageur na keranan. Sedangkan indung natang Diandra tang mitra sageus nelpon tang ternyata ka Diandra. Hatena tang ngarasa buligah na keranan lantaran nyaho lamun Aminah mangrubekeun anak-anakna konglomerat dina waktu ayeuna. Ternyata kunaon si Diandra tang teu ngomong lamun tang si Aminah teh mangrubekeun anak konglomerat. Aduh, aing tang lamun nyaho di kamari mah kudu aing hiji-hijikeun tang si Diandra jeung si naon ngaranna teh jeung si Ajijah. Nyaho kitu mah di kamari tang ku aing di memule meureunana hari teh si Aminah teh. Tapi aing geus aing tang bae bakal ngamumule si Aminah ayeuna supaya tang teu kaciri pura-pura we aing tang di kamari mah keur nguji we kitu keur nguji kitu tang kuat henteu si Aminah teh tang ningali ujian-ujian ti aing kitu ini mah naon deui mesena. Barang keur kitu kirining telepon disada tang mitra. Ai barang breh tang ternyata telepon ti Ajijah. Aduh, si Ajijah rek naon? Saya telepon segala rupa di tembak teh. Halo, assalamualaikum Ajijah. Waalaikumsalam mah. Mama nuju di mana? Mama nuju di pasar. Hah? Nuju di pasar? Nya nuju di pasar mamah mah. Naon? Mama kok kitu nyariosna? Henteu maksudna teh mamah tang teu keur di pasar, ayeuna tang teu we. Terus geus di pasar teh lengkerek langsung ka kantor papa. Gitu. Janten jadi naon? Mama dina poe ayeuna tang teu we paling oge ayeuna malam tang rek mamah teh. Emang Ajijah rek naon kan? Ka rumah mama? Tadi nama Ajijah balik ka bumi mah. Ya tapi kan ya biasa mama tang teu pami mama ayeuna nuju di luar mah. Nya mama teh boga di pasar ieu teh keur meuli lauk, pokona mah ame lauk tang teu we non teh di matang teh di rumah kasebutkeun ayeuna keur kakurangan lauk pokona mah. Hah? Lauk? Lauk naon mah? Pokona mah lauk ya, pokona mah lauk emas, pokona kitu. Nya entos teh jaminannya sabaraheun Pa ieu laukna? Hai tatang butuh hirau. Anu langsung mung mitra di telepon ku Ajijah teh mitra. Ampun aing mah euy aduh. Naon kitu calon mitoana nyata Aminah mitra dina waktu kalakuanana. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun Aminah barang ningali tang teu we calon salakina dina waktu ayeuna anu ngahulang. Enda dari naon? Aneh ku sikap mama. Maksudna? Aminah. Nah, percaya teu ka mama? Pami salama ieu tang teu we mama teh cenah keur nguji ka Aminah. Nguji? Maksudna nguji naon, Kang? Nya cenah mama teh amek-amekan ka Aminah sigah nu ketu, sigah naon. Eta teh sabenerna nguji cenah ka Aminah. Terus ngajolokeun tang teu Akang jeung Ajijah. Ibu teh nguji cenah ka Aminah. Nah, percaya teu Aminah? Ya, tuh Kang. Emang naon mari kita diuji segala Aminah mah memang kieu kayanana. Apa adanya we Aminah mah sakieu kenyataanana. Cek Aminah tetep we merendah tang teu mitra. Teu pernah tang teu ngarasa tang teu juga lah Aminah mah. Teu ngarasa lamun dirina tang teu panghebatna kasebutan mitra. Aminah bener-bener tang teu merendah tetep merendah mitra. Gitulah Aminah. Ayo Kang, biasa mama mah. Cek Aminah tang teu bari imut nga gedenyuk.
Sedengkeun tang tura Deandra oge tang tura dina waktu teu mikiran teuing Aminah. Teu mikiran teuing tang tura nyatan indungna. Nu antukna tang tura we Deandra ge asup ka sakola ka kelasna lah kasebut mita-mita di dokterna. Lantaran di sekolah tang tura mita kudu sababaraha jam pelajaran teu pikakeun full dina poe harita. Manehna jam tengah 12 oge jam 11-an oge tang tura geus marulang mita-mitra. Sabab memang tang tura we kudu sababaraha jam pelajaran lah kasebut di dokterna. Teu full gitu mita-mitra. Deandra anu balik tang tura lain ka imahna tapi tang tura diajak ka Aminah lantaran Aminah tang tura mitra memang di papadonan kudu jadi bapana aya bicaritaeun cenah tang tura nyata ka Deandra ngadukan naon aya caritaeun mah Aminah ge teu apal. Bapana ditanya ge tang tura teu ngabejakeun rek ngobrol naon tang tura ka Deandra sebutkeunana. Lantaran tang tura masing-masing mau mobil akhirna tang tura nyata Aminah jeung Deandra oge nyemprung balik ninggalkeun eta pitempatan tang tura mitra. Anu tegung Srila tang tura Aminah dina waktuna geus nepi ka imahna bapana can datang di kantor. Aminah nelepon tang tura kana jadi bapana. Halo, assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam, Pak. Aminah tos dibeumi sareng kan Deandra. Papa ka mana? Papa di kantor keneh. Sakiring di bapak mulang. Memang aya naon sih, Pak? Deandra pi barang ka bumi. Aya perlu aya nu kudu diobrolkeun ku bapak tang tura we. Nya geus lah. Da bapak ge malila. Kunaon ge geus mulang? Kaya kieu. Karsan kudu aya sababaraha jam pelajaran, Pak, teu full. Oh. Nya geus atunya. Bejakeun ka Deandra tong ka mana-mana bapak tang tura aya piobrol. Mohon, Pak. Sanggeus puguh kitu mah tang tura mitra Aminah ge nutup teleponna. Aminah tang tura nu indit ka dapur tang tura mitra dina waktaina. Si Bibi anu katingali dina waktuna teu nyaho datangna Aminah da dibuka tang tura ku Ceida kasebutan mitra. Salakina Mang Diman Ceida pamajikan Mang Diman bida teh mitra. Geuning anu geulis parantos uwi, Neng. Puguh Bibi. Pangadam bade ngadamel ieu kopi puguh Bi. Kopi. Emang sareng si Aden ka dieu? Bi. Neng. Haita tang tura be acih. Padahal geus diobat-obatan tang tura be acih teh ulah bebeja ka sasaha. Perkara indungna tang tura Deandra anu nelepon tapi da be acih. Nangin tang tura mitra nganyakeun we dina waktu harita kan padahal be acih mah pan beda jelemana. Asal geus asa encan be acih mah. Neng. Tadi teh anu nelepon puguh ge ka Bibi. Nu nelepon emang saha kitu Bi? Saurna anu nelepon teh cenah mamahna si Aden. Asana mamahna kan Deandra. Hon. Naroskeun ka Bibi teh. Naroskeun naon kitu Bi? Mun ieu teh alamatna di mana? Nya diwartoskeun ku Bibi teh. Nya cer alamatna mah cekeun di jalan antara jalan di komplek nya di perumahan cek teh kitu. Oh. Terus ngomong nyaris deui. Nya pokona mah nyarios we deui ari sok cek Ibi cek da saur anjeunna teh cenah bade ka dieu cenah sareng maramana cenah bade ka dieu sareng maramana. Nu laras Bi. Oh nyarios teh kitu. Bade ka dieu sareng ramana si Aden cenah bade ka dieu pami ka dieu mah cekeng teh gampil da atuh kan tuh naroskeun we cekeng teh ka Bapak Purnomo we cekeng teh satpam ge terangeun cekeng teh da anjeun mah mangrupakeun nyata pengusaha sukses konglomerat. Astagfirullahaladzim Bi. Ari ku diwartosin kitu atuh Bi. Emang kunaon kitu? Nya atuh Bi manikot pamer nya we satu dapan mohon pangintana sana bobodohan. Nya si Bi mohon ayeuna kitu nama tapi kan teu kedah kitu kan. Tapi da entos we aya entos mah ayeuna mah kadi teu nging kitu Tang tina cek Aminah tang tura teu panuju lantaran Aminah mah tara pernah kitu sugan bapana tang tura nyata konglomerat terus di sekolah ngomong ka baturan Papa Abi mah tang tura nyata pengusaha sukses. Teu Aminah mah mentak tang tura we loba tadi awal-awalna sok dibuli ge di sekolah tang tura mitra keur mah da harita mah tang tura sawaktunya tara aya keneh inung terena dirina nu dekil ka sekolah ayo tang tura nu rapi make mobil mewah make itunya make segala rupa tang tura fasilitas anu tadi tang tura we jang manehanana ayeuna mah dipake deui mitra sabab geus teu jeung jadi indung. Si Bibi tang tura dina waktu ayeuna mitra
anu molohok. Batur mah tang teu sok ngarasa agul ku payung butut tang teu mitra-mitra. Tapi beda jeung dundungan manehna dina tayina. Kalah ka manehna nu disega kasebutkeun mitra-mitra ulah tang teu nyatra nemongkeun segala rupa kanu kabatur kasebutkeun mitra perkara tang teu keluarga manehanana bapana nu sukses atau naon kasebutkeun mitra-mitra. Teu panuju ka laminah mah. Ai batur mah tang teu henteu sukses ge ngomong sukses. Ngomong tang teu boga perusahaan padahal tang teu nyetana kur sakadar buburu hungkul gitu. Ngakukeun ai batur mah biasa sok kitu. Henteu aminah mah mitra-mitra. Kayaknya gitu. Para mitra kaum dangu sadayana. Aminah nu antuk nagis beres dina waktu tang teu mitra-mitra. Anu nyieun kopina. Sedangkan si Bibi tang teu mitra-mitra anu ngomong deui tang teu mitra. Anu kasa kaingetan beul. Aduh, non. Kumaha Bi? Sanesna Bibi teh teu kenging nyarios ka sasaha saurna mah, teu kenging nyarios ka neon, teu kenging nyarios ka si Aden. Tapi Bibi aduh, ya Allah, hilap Bibi teh. Biasa Bi, da ka Abi da Abi mah tang teu pinternya kerasi ya kan Aminah mah. Ya biasa Bi. Cek Aminah tang teu bari seuri di tang teu mitra-mitra. Teu kuat hayang seuri ningali tang teu si Bibi nu bengong tang teu mitra-mitra. Heuh si Bibi na sakit buhan geus kolot bari datur. Datur mitra-mitra. Si Bibi bener geus kolot kan Aminah mah tang teu karunya karena asa kainung ka si Bibi teh. Gering si Bibi nanaon si Bibi we kasebutkeun mitra-mitra beda jeung Bi Ida ai Bi Ida mah tang teu ada penggo nanti pembantu anyar memang dulurna si Bibi ai si Bi Ida ge saruba kasebutkeunana. Da ka si Bibi teh nyebutna teh Bibi deui. Ka Bibi teh. Kak Ua nyebutna teh si Bida teh nyebutna teh Ua. Jadi anak lanceukna inungna anak lanceuk inungna Bida teh si Bida teh teh si Bi Acih teh mitra kitu nyebutna teh Ua gitu. Geus kolot atuh bala. Nu geulis harita tang teu ngalangeor bawa kopi tang teu jeung lalawuhna nu dianterkeun ku si Bibi tang teu mitra di teh. Gek harita tang teu mitra Aminah nu diuk. Iya Kang, kopina. Ya mohon. Kang. Naon? Mama tadi nelpon ka dieu saurna. Hah? Mama nelpon ka dieu? Kok tiasa nelpon ka dieu? Di mana nomornya? Ya, aduh, Kak. Cek Aminah tang teu mitra bari ngangkat bahuna di teh mitra lantaran teu ngarti. Di mana cenah? Aneh nah. Tapi emang nyaris naon? Ya, teu nyaris naon sih. Mung nyaris teh tang tos nyatana saurna bade ka dieu sareng papa. Bade ka dieu sareng papa. Arasan teh. Aneh mama mah. Ieu mah kudu ditanyakeun ka mama. Tintaroskeun. Emang kunaon? Saur si Bibi, kan si Bibi hilapeun. Teuing diwartoskeun tang teh nyatana ka Aminah cenah. Teuing diwartoskeun oge ka Akang. Eta tuh wartos. Dua anting celengir di teh tang teu. Baiklah, telepon tang teu ku Akang. Penasaran Akang mah ieu. Nomor telepon di mana? Pasti di kamar Akang. Emang Akang nyimpen nomor si Bibi? Akang teh nyeratkeun kan harga HP-na Akang tang teu nu reksak. Jangan HP nomor-nomor teh diserat-seratkeun tang teu di dinya. Sebagian gitu kasebutkeunana. Oh, pantesan atuh pami kitu mah tiasa nelpon ka dieu. Ku Akang telepon. Tinggal Kang. Alah, mana naon ieu? Harita tang teu we diandal nelpon tang teu jadi inungna. Klining nut inungna tang teu dina waktu tang teu mita-mita ke diuk we. Bari nonton sinetron dina waktina. Harita tarunan parawanana marahmai. Barang ningali telepon dina waktu tang teu jadi anakna. Inungna gura-giro we muka telepon tang teu boga curigana naon. Halo, assalamualaikum Dandra. Kunaon telepon deui? Sakola kene, di kampus kene. Mah. Memang laras gitu mama. Bade ka bumina Aminah sareng papa. Hah? Sana nyarita kitu? Alah, mama sok kali ku tepuguh. Buat tadi omongan tadi oge bohong men mama mah. Henteu nya ieu tang teu nyatana ka Aminah kan. Kudu kabohong hungkul mama mah kan. Dandra. Saha oge nu bohong? Bener-bener mama tang teu nyata tunggu keur nguji tang teu ka Aminah. Cik kuat teu tang teu ngadenge ujian-ujian ti mama kaos kitu. Narima ujian-ujian kaos kitu. Mah.
Mama jujur we lah. Mama nelpon kan? Ka Bi Aci? Mama. Mama nelpon ka Bi Aci. Emang saha nu ngabejakeun? Bi Aci nu ngabejakeun tang nya ka Aminah. Aminah ngabejakeun tang ka Deandra. Mama rek gelis naon? Hah? Ya, mama kan nelpon jadi kan mama yang apal. Hayang ngapalkan ka calon minantu mamanya cenah Aminah. Calon minantu. Nya calon minantu emang kunaon? Mah. Deandra jeung Aminah geus putus. Jadi calon minantuan mah. Deandra, dasar kasebelan sia. Make jeung putus sagala kunaon? Hah? Mah. Bongana mamah tang teu anu ngahihil dan ka Deandra. Jadi Deandra jeung Aminah tang teu mutu anu tang teu nyata anu sepakat pikeun putus. Deandra. Ih, dasar si kurang ajar sia. Kunaon make jeung putus jeung Aminah? Yeuh, deuleu sia. Aminah teh tang teu jelema nu hebat. Jelema nu soleh, jelema tang teu pokona mah cabadeun sia. Lamun putus maneh bakal kaduhung karanan. Hai tatang teu Aminah anu cecengiran tang teu seuri del teh mitra dalam tang teu nya. Telepon teh Deandra teh tang teu mitra anu memang di loudspeakerkeun ngahaja nang teu mitra pikeun ngaharian jadi inungna. Alah, putus pokona mama. Ih, dasar sia di. Awas sia Deandra. Lamun putuskeun si Aminah sia ulah balik sia. Dasar si maneh teh awas sia. Cek indungna tang teu mitra kakarakat kesalna kana Deandra mitra. Ai tatang teu mitra hai telepon lagi langsung ditutup mitra. Langsung telepon tang teu kada jadi salakina tang teu mitra. Minta tulung tang teu indungna mitra. Halo, assalamualaikum ha. Naon? Pah. Usahakeun si Deandra tang teu ulah sina putus jeung si Aminah. Hah? Deandra putus. Mah, kabar di mana ieu teh? Make jeung nyebutkeun si Deandra putus segala rupa. Mana ya si Deandra putus tang teu jeung Aminah? Sakitu saling mika cinta. Pah, si Deandra sorangan anu ngomong tang teu jeung mama, lamun tang teu Deandra tang teu geus mutuskeun si Aminah. Mutuskeun si Aminah. Pasalna naon? Ya teu naon, pasal mah teu apa, entak ku tang teu ku mama dicarekan. Mama bisa nyarekan tang teu pernah putus. Lain atoh, lain mun putus. Saha oge nu atoh? Mama nu atoh kan rek gahiji jeung Deandra beureunan jeung Aji, jahnya kudu bersyukur atuh lamun putus mah. Henteu Pak. Aji jah rek dihijikeun jeung Mama kan, jeung si Deandra gitu kan. Nya tapi kan bahasa eta, ayeuna mah henteu. Nah maksudna jadi henteu kitu kumaha maksudna? Papa jadi teu ngarti teh. Papa mah mari sok asa butak ngomong ki papa teh. Minta langsung ditutup telepon. Ibu Tohiro amak-amakan sorangan tang di mah di dokter ngadenge tang teu nyatana. Aminah diputuskeun ku Deandra. Aduh, beneran kitu si Deandra teh. Mah mungkin si Deandra bohong, da biasana si Deandra teh ngabohongan aing. Manya si Aminah sakitu geulis sakitu putus. Pokona ulah nepi ka putus. Aing kudu datang ka imana si Aminah. Lamun kitu mah duh, Allah. Aduh. Sedegan Aminah tang teu minta dicecengiran di mitra. Kang, mana sok ngabohongan karunya. Karunya ke si mama, Kang. Oh iya, sakeun bae lah antepkeun. Da bongan si mamakan sok kitu wae. Jadi wajar lah bodoh tang teu di dokter ayeuna. Keun da bodoh tang teu imar kur heureuy hungkul. Cek Deandra tang teu minta bari imut ka gelenyo. Para mitra kaum dangu sadayana. Aminah tang teu wis diteuteub jeung Deandra.
Tekung sirila tang terwe kerunyung bapana dina waktuna bapana Aminah Papurnomo anu dibarengan seperti biasa we tang ternyata ku naon ngaranna teh nyatana Desuardi mitra-mitra. Mangrupakeun asisten pribadi tang teranu milu ka mana-mana oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aminah tang terjadi jeung Deandra nu nararangtung di saterusna duana suntangan tang termitra. Deandra geus dila. Lumayan Pak. Dah tadi tabu 11 pinter setengah 11 pinter. Nah, jam pelajaran tah mah. Mohon Pak teupul dan ayeuna mah. Bapak kita ngwiter ke tadi nomorek tadi tapi dah aya rapat meeting dadakan geus beuti rapat dadakan lah. Hari tatang tara Suwardi oge tang tara mitra anu langsung we asup ke jero imah di dokter mitra. Jadi dari yukna di dia. Hari tatang tara bapak anu ngajak diuk tang tara tengah imah. Atau cara tang tara mitra pirah diukna tengah imah. Si Bibi nyaweun lamun tang tara dulung datang di dokter na harita jeung Suwardi anu langsung we cai jeung susuguh tang tara mitra anu memang diieukeun. Sanggeus kitu tang tara mitra pok harita Papurnomo anu ngomong. Aminah. Kah. Geus dalahar. Teu acan sih Pak, da teu acan lapa teh jeung noyong. Dandra atuh bisi nyin sarung kewe Pak. Oh iya mah metereh we keun bae lah. Oke, urang nginum heula nya. Nya bapak teh puguh ge aya ngajak ngobrol ka Deandra. Mohon Pak perkawis naon. Deandra. Ieu mah tang cara ulah malapah moal arek malapah gedang keur bapa mah nya dasang tang cara we malapah gedang da ujung-ujungna ka dinya. Bapak mah hayang nanya we hungkul ka Deandra dina teh kasiapanana jeung sagala rupa. Pedah tang cara we ningali tang cara Deandra jeung Aminah dina waktu tang cara ngajurus kana serius. Nah Deandra siap lamun tang cara ku bapak tang cara ku Aminah ditarikan nikah. Aminah tang terang gebeg reuas tapi dina hatena tang terang bunga surak mitra. Reuas ku tiba-tiba bapak ngomong kitu anu tang terang teu pernah ngomong ka manehna, teu pernah naon. Bapak tang terang ngacungeun leungeun dari kerja patu dan tang terang Aminah anu repe. Maksud bapak teh narika nikah gitu Pak. Benar. Jadi bapak tang teu moal arek malapah gedangna naon. Ari ka ngomong abdi mah insyaallah Pak. Aminah oge tang tos abdi oge tang tos ka Aminah parantos 100% lah kanggo rencang hirup abdi pangintenan Pak. Nya da abdi mah tang tosna ya kumaha Aminah we pangintenan pami Aminah siap insyaallah abdi oge siap pangintenan Pak. Kan mudah meureun. Teu pabeulit pertanyaan teh. Jeung jawaban oge tang teu anu simpel teu pabeulit nya. Aminah. Pak. Aminah tongkul dina teh tah hatena dengan kerana. Deandra aya jawaban kitu. Terus Aminah kumaha kasiapanana? Aminah. Deandra tang teu Aminah nu ngegel bibireun saterusna ngaret ka Aminah atar ka Deandra. Hatena deg-degan keranan. Bisa terus na Aminah tang tera mitra anu neuteub seukeut kana jadi bapana. Terus tungkul, pok harita Aminah ngomong. Pamikang Deandra parantos siapnya. Insyaallah pangintenan Pak. Abdi ka sareng Kang Deandra oge pangintenan. Ya, siap pangintenan Pak. Ya, syukur alhamdulillah. Tah kitu balalageun pertanyaan teh. Ana teh jawaban teh. Kunaon bapak ayeuna tang cenah seolah-olah anu rusuhan. Kahiji bapak tang teu mitra Deandra Aminah memang aya proyekan deui tang teu leuwih lila anu baris mangkat nyetana seperti biasa ke luar negeri. Papa mereka keluar negeri deui. Nya mungkin akhir bulan ayeuna. Emang sabaraha lami Pak? Bapak teu bisa meredeki sabaraha lilana. Bapak oge tang teu di dieu teu boga kabeuberat. Mangrupakeun nyetana pamajikan atawa naon sabab tang teu
hidup geus apa sorangan. Lamun pamajikan papa ayeuna tang teu geus cerai iwal ti hiji hidup nu jadi kabuburat papa. Anu kabeneran ayeuna tang teu nyata di sangareupan ku Deandra. Salahna lamun tang teu bapa dina waktu ngahijikeun secara cepat meureunan antara hidup jeung Deandra supaya bapak tenang dina ninggalkeun anak itu meureunan Deandra nya. Mohon Pak. Tah. Bapak moal arek loba omong itu jeung ieuna nu penting tang teu hidup dina waktu ayeuna. Prak kawin lah. Teu kudu nungguan isuk atau apa geto ceuk paribasana. Tapi bapak ge tang teu we meureunnan hayang menta lamun tang teu Deandra ieu mah. Hayang menta datang indung jeung bapak Deandra datang ka dieu. Urang di dieu di usaha ke tang teu nya naon ngaranna teh urang diobrolkeun kitu masalahna mah. Mohon pisan Pak. Mohon insya Allah ku abdi panginten bare didugikeun ka sepuh abdi. Tah gitulah. Jadi bapak teu hayang ribet, hayang obrol-obrol itu jeung ieuna. Kana pokona we langsung sabab tang teu we da ujung-ujungna kadinya dinya keneh kitu intina mah. Ayeuna tang teu we tunangan nanaon bapak tang teu hariwang ngaran-ngaran anu geus deukeut tang teu bakal aya hal-hal antang teu leuwih deukeut deui antara tang teu hidup jeung anak bapak nya teh Aminah. Hariwang jaga eta sakarupana leuwih hade tang teu ka bapak dikawinkeun sabab bapak ge tang teu bakal init dingakeun ieu kota kasebutkeun dina waktu anu can paliraha meureun bapak bakal mulangna duka sabulan duka 2 bulan duka tang teu sabara lila lah kasebutkeunana anu jelas ninggalkeun beban tang teu keur bapak lamun tang teu Aminah dina waktuina encan kacangking atawa tang teu encan dikawinkeun kitu lah meureunnan. Mohon Pak. Antukna mitra-mitra obrolan anu terus tang teu mitra-mitra dina waktuina anu ngajalar tur nular. Diakhiri tang teu nyatana kudahar babarengan tang teu dina waktuina. Deandra akhirna sanggeus pasosore tang teu mulang. Deandra dina waktuina geus nepi ka imahna. Indungna nu neuteub seukeut ka Deandra tang teu langsung we nu narajang ka Deandra tang teu kakara datang tur diuk Deandra tang teu mitra-mitra dihareupeun jadi bapana. Indungna nu langsung harita pok ngomong. Deandra, maksud kamu naon make jeung tang teu putus jeung Aminah? Ya kan mama nu tang teu satuju ka. Saha nu teu satuju? Mama make jeung ngahiji-hijikeun tang teu Deandra jeung Aji Jahartina teh satuju jadi mama anu teh jadi Deandra tang teu dina waktuina arek ngagugu kana kahayang mama. Harita bapana dina hatena keur hayang seueur da nyaho tang teu teori Deandra kos kumaha belang gitu. Ngaeureun jadi indungna eta pasti. Gitu coba mikiran bapana. Tak cicing we bapana mah tang teu. Deandra. Kan nabi geus ngomong mamah teh lamun tang teu nyatra kasih Ajijah teh kudu sakadar ngeprank. Mah. Mamang teh karunya ka Ajijah. Lamun diprank kaos kitu kumaha lamun Ajijah tang teu serius nakaran ka Deandra. Jadi ti mimiti ayeuna tang teu Deandra geus pasti bakal jadi bakal kawin ka Ajijah mah. Pah nya teu nanaon Pah? Ya teu nanaon. Ari papa mah ka ditu hade ka dieu hade. Pokona mah turutkeun ka hayang mamah. Eta kan. Teu kudu. Pokona mah teu kudu nurutkeun ka hayang mamah. Mamah tang teu ayeuna hayangna tang teu nyatra ka Aminah. Mah, Aminah jeung Deandra geus putus. Jadi mah mungkin tang teu ayeuna Aminah anu tang teu bisa ngahiji deui nyatana jeung Deandra. Lantaran tang teu meureun ayeuna geus putus. Jadi wayahna we meureun ayeuna mah kudu dihijikeun teh jeung Ajijah gitu. Bapak ge dah ai bapak mah da nuturkeun nuturkeun Deandra. Laras pisan Pak gitu. Jantan abi mah tang teu we sebagai anak nu berbakti bade ngiring ka mamah. Pokona mamah teu satuju ka Ajijah. Kudu sanangna prank ka Ajijah mah. Anu satuju mah tang teu nyana ka Aminah. Ke mamah kunaon jadi berubah kawas kieu mah. Kan jelas mamah tang teu nyatana satuju nyatana ka Deandra. Tang teu ka Ajijah. Pantar geus caritakeun ku mamah. Lamun mamah kudu sakadar ngeprank hungkul. Ngeprank. Yakin mamah ngeprank? Yakin mamah mah ngeprank. Bener ngeprank mamah mah. Dan usah bener matang teu mamah teh nya resep ka Aminah bager jujur cacakan ku mamah tang teu di saberedan kawas kitu tang teu Aminah mah pokona mah berbakti pokona Aminah mah heeh nya sakitu ngan hanya kawe baktos tang ka bujang seep
mitra-mitra cakap orang teu lalu ka insyaallah dina dinten anjeun urang teraskeun di mitra-mitra hapunten anu kasuhun mitra-mitra nya mohon atau kituna kala ditutup wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios Ngomong ya. ngawaka